Para wargi sadaya wilujeng sumping wilujeng ditepang dangukeun deui sareng simkuring dina acara dongeng Sunda Kibata Jawara Galunggung bagian ka-3. Dina bagian anu kadua urang kamari kapotong carita nalika Kibata rek nerangkeun kisah Nabi Musa ka murid-muridna. Mangga urang lajengkeun. Harita sabada Kibata ngupingkeun pangalaman jang usup jeung jang alam waktu mandi di curug. Kibata tuluy nerangkeun hikmah tina eta kajadian. Terus Kibata nyarita. Tah kitu jang hikmah tina eta kajadian teh. Bahkan kajadian model kieu teh pernah jadi baheula di zaman Nabi Musa. Sakumaha Imam Bukhari nerangkeun dina kitab Shahihna. Kumaha ki kisahna? Yeuh jang regepkeun. Yeuh anaking, di antawis utusan-utusan Allah di ieu dunia aya salah sawios utusan anu jenengana Musa alaihi salam. Anjeunna diutus ku Allah ka hiji kaum anu ngaran Bani Israil. Eta kaum teh dina waktu harita boga kabiasaan lamun seg mandi sok babarengan sehingga sok sidih tingali orat jeung balad-baladna. Dina hiji mangsa Nabi Musa indit ka walungan pikeun ngalaksanakeun mandi. Tapi nalika nepi ka walungan pamandian, Nabi Musa ningali kaum Bani Israil keur mandi berjamaah. Kusabab Nabi Musa mah dilarang ku Allah mandi samodel kitu, maka harita Nabi Musa init neangan tempat pikeun mandi nyorangan. Ningali Nabi Musa teu daek mandi bareng jeung maranehanana, maka dadengkot Bani Israil harita nuduh Nabi Musa boga panyakit dina awakna sajenis panyakit burut cenah kitu caritana teh. Sanggeus Nabi Musa menang tempat nu meunah jang mandi, terus we Nabi Musa ngudar bajuna bari sok we disimpen luhureun batu, terus ditinihan deui ku batu nu leutik supaya ulah murag meureun maksudna mah. Tapi sabet Nabi Musa jongjon mandi, Gusti Allah ngirim angin anu badag ka eta tempat sehingga mawa hiber baju Nabi Musa kalawan jauh pisan. Ningali kitu Nabi Musa reuwas, jeleng luncat terus lumpat ngudag bajuna nu hiber ka bawah angin. Nabi Musa teh sadar yen anjeunna lumpat teh bubuligir teu make baju, sehingga sakujur awakna katingali ku kaum Bani Israil nu keur marandi. Ternyata mulus tur gagah panyakitan Nabi Musa teh. Kitu harita si Aki terus nyaritakeun kisah Nabi Musa. Bari sakapeunggegot si Aki nginum heula cai enteh dina muk. Dah satuluyna harita Nabi Musa begitu geus eureun angin anu badag teh bajuna ge eueureun hiberna. Kadawak Nabi Musa nyokot bajuna bari jeung hate mah keheul da kaeraan meureunan kitunya katingali orat ku Bani Israil. Saking keheulna haba harita Musa neunggelan batu, bahkan saking tarikna dicaritakeun nepi ka aya tapakan batu da teh kasep. Kitu nya ki caritana teh. Sae pisan ki ieu carita. Mudah-mudahan janten pelajaran kanggo urangnya ki. Amin jang amin. Tapi ki, jadi hikmahna naon atuh ki tina ieu cerita teh? Kitu pokna usup harita nanya ka guruna. Maklum can pati ngarti meureun. Janten kieu su panginten. Kadang-kadang urang dina hirup teh sok katibanan kajadian anu urang teh teresep kana eta kajadian teh. Padahal meureun di jero nama kadang-kadang Allah teh keur nyaangeun ka urang su. Kadang-kadang Allah teh keur nyalametkeun ka urang.
seperti tadi Nabi Musa diselamatkeun tina fitnah. Kitu panginten su. Kitu harita alam nyobaan ngajawab. Pok atuh si Aki nyarita. Tah kitu bener pisan Kasep. Lamun cek bahasa pangeran dina Al-Qur'an mapan aya ungkapan asa antakrohu sayan wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu sayan wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi anu ku urang dipikang ewa teh eta teh alus pikeun urang, jeung sabalikna bisa jadi anu urang resep teh kadang-kadang eta teh goreng jeung urang. Mata orang kudu bisa ngajalankeun hirup kalawan bener-bener dina tatakon agama jeung usuk jeung alam. Kitu cek si Aki harita. Mohon Ki kartos pisan ku abdi. Mun Ki kardi aya mari kitu mah Ki. Atuh nuhun pisan Ki tos ngawartosan ka abdi nya. Sami-sami Kasep. Yeuh ayeuna mah teu urang neang sangu. Mohon Ki mangga abdi ngiringan. Tapi satu acan tuang ia bari ditutup heula dongeng atau napi kumaha Ki? Oh bener Jang, tutup heula bae kainya. Heg bejakeun ka para wargi kaum dangu di subscribe gitu ieu channelnya supaya Aki bisa tuluy-tuluyan ngadongeng di ieu channel. Oh mohon Ki. Ya mungkin para wargi sadaya kaum dangu wilujeng ngadangukeun deui di dongeng bagian salajengna. Anu teu acan di subscribe mangga sakumaha saur Aki tadi nyuhunkeun karena Allahna di subscribe supados langkung seueur jalmi anu tiasa ngupingkeun ieu dongeng oge nyanak manfaatina ieu dongeng. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.